Bismillahirrahmanirrahim. Wayajibu sareng wajib bil istinja'i dina susuci bil hajari ku batu naon amaroni dua perkara. Ahaduhuma ari anu kahijina tina itu amaroni eta salasu masahatin tilu pirang-pirang usapan. Biaya umaku secara ngawalatrakeun itu mustanji bikuli mashatin kana saban-saban usapan al mahala kana tempat najisna. Walau kana sanajan kabuktosan itu hajar eta biatropi hajarin ku curu na hiji batu. Li khobari muslimin karena khobarna Imam Muslim an Salman nampi ti Imam Salman naha ngalarang naka kami saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anastanjia kana susuci kami biakola kunu leuwih saeutik min salasati ahjarin tibatan tilu pirang-pirang batu. Wa fi maknaha sareng eta tetep dina maknana itu salasati ahjarin salah satu at-oropi hajari wahidin ari tilu pirang-pirang juru batu anu sahiji bihilapi romil jumari kalawan perbeda ngabalangna pirang-pirang jamroh palayak pimangkan tecukup naon hajarun batu lahu eta tetep dina itu hajar salah satu at-oropin ari tilu pirang-pirang juru an salasi romayatin gaganti tina tilu pirang-pirang balangan li anal qasda karena sanyana nu dimaksud sama dina itu romil jumar eta adadur romi bing bilangan ngabalang. Wahuna sareng sanyana anu dimaksud dina itu istinja eta adadul masahati bing bilanganana pirang-pirang usapan. Walau gosara sareng lamun ngumbah itu mustanji al hajaro kana batu wajib sareng garing itu hajar jaza mangka menang lahu ka itu mustanji naon istimaluhu makena itu hajar sanian halna dina anu kadua. Kadawain sapertikeun ubar dubigo anu disamak naon bihi itu dawa. Sanihima ari anu kadua natina itu amaroni eta niko ul mahali ngabersihkeun kana tempatna kama sapertikeun perkara kola ngadauh musonib kana itu ma yunaki kana lapad yunaki ngabersihkeun itu mustanji bihinna ku itu ahjar aibil ahjari tegesna ku pirang-pirang batu auma atawa ku perkara pimaknaha anu tetep itu madina maknana itu ahjar al mahala kana tempat najis pa ilam yunako mangka lamun henteu bersih itu mahal bisalasi ku tilu batu wajaba mangka wajib naon al inko unga bersihkeun birobiin ku opat batu fa aksaro tuluy leuwih loba tibatan itu robi ila alla yabaqona pika ulah tetep illa asarun angin naon tapak layu zilu anu henteu ngaleungitkeun hu kana itu asar ilal ma'u angin naon cai aw sigorul khozfi atawa bubuk talawengkar wayu sanu sareng disunatkeun badal inqoi dina sabada ngabersihkeun ilam yahsul lamun henteu hasil itu inqo biwitrin ku ganjil naon al itaru ngawungkulkeun biwahidatin ku hiji batu kaan hasola sapertikeun lamul hasil itu inaqo birobiatin ku opat batu fayati tuluy ngadatangkeun itu mustanji bi khomisatin kana 5 batu 5 karena perkara rawa ngariwayatkeun kana itu masaha as-saykhani Bukhari Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiya kana sanyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta qala ngadau Kangjeng Nabi idastajmaro di mana-mana meper saha ahadukum salah sahiji aranjeun kabeh fal yastajmir mangka kudu meper itu ahad witron kalawan ganjil wasoropa sareng mengkolkeun hukana itu kaul anil wujubi tina mana wajib naon riwayatu Abi Daud dari riwayatna Abi Daud wahia sareng ari itu riwayat eta qauluhu sallallahu alaihi wasallam man ari sahabai jalma eta istajmaro samang-samang samemper itu man fal yutir mangka kudu ngaganjilkeun itu man
Man ari sahabai jalma eta fa'ala samang-samang sami gawe itu man pakod asana mangkanya teleuwih alus itu man. Waman sareng ari sahabai jalma eta la henteu fa'ala pala haroja mangka henteu dosa eta maujud. Wapi maknal hajari sareng eta tetep dina maknana hajar alwaridi anu kawarid itu hajar. Kullu jamidin ari saban-saban anu teas tohirin anu suci itu jamid qoliin anu ngabedol itu jamid ghaira muhtaromin anu teu dimuliakeun kusara ka khosbin sapertikeun kai wa khosbin sareng talawengkar li khusulil ghardi karena supaya hasilna pamaksudan bihiku itu kulun kal hajari sapertikeun batu fa kharaja mangka kaluar bil jamidi kulapad al jamidi naon al ma'iu anu ajur goerul ma'i anu salianti cai atau huri anu suci itu ma'i kama'il wirdi sapertikeun cai kembang eros wal kholli sareng cuka wabit tohiri sareng kaluar kulapad at tohiri naon an najsu najis kal ba'ri sapertikeun tai garing wal mutanajisi sareng mutanajis kal ma'i sapertikeun cai alkolili anu saeutik itu ma'i aladi anu waqa'atu miba fihi dina itu ladi naon najasatun najis wabil qoli sareng kaluar kulapad bil qoli naon nahu zujaji saumpamana kaca wal qosbi sareng awi al amlasi anu lemes itu qosbi wa bi ghairi muhtaromin sareng kaluar kulapad bi ghairi muhtaromin naon al muhtaromu anu dimuliakeun kusara kamat umi adamiyin sapertikeun kadaharan bangsa anak Adam kal khobzi sapertikeun roti au jinin atawa bangsa jin kal udmi sapertikeun tulang lima karena perkara rawa ngariwayatkeun kana itu masaha muslimun imam muslim annahu lapad annahu sanyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta naha ngalarang Kangjeng Nabi anil istinja'i tina istinja bil admi kutulang wa qala sareng ngadau Kangjeng Nabi innahu sanyana itu admi eta zadu ikhwanikum kadaharan dulur aranjeun kabeh ae minal jini tegesna ti jin pamat umul adami mangka ari kadaharanana bangsa anak Adam eta aula anu utama wali anal istinja sareng karena sanyana istinja susuci bil hajari ku batu eta ruhsotun hiji kamenangan wahya sareng ari itu ruhsoh eta latunatu anu henteu digantungkeun bil maasi kana gawe doraka wa amma mat umul bahaimi sareng anapon ari kadaharanana sato kal hasisi sapertikeun jujukutan paya juju mangka eta menang itu istinja wal mat umu sareng ari kadaharan laha itu bahaim walil adami sareng milikna bangsa anak Adam eta yu tabaru direken fihi dina itu matum naon al aglabu anu ngalindih fa inistawaya mangka lamun akur itu bahaim sareng adami pawajhani mangka ari jawaban eta dua jalan binaan karena ngadegkeun ala subuti riba kana tetepna riba fihi dina itu istawa wal asohu sareng ari kaul anu leuwih soheh eta asubutu tetepna itu riba qala ngadau saha al mawardi imam mawardi war royani sareng imam royani wa inna majaja sareng pastina menang itu istinja bil ma'i ku cai ma'annahu sarta sanyana itu maun eta mat umun anu sok didahar li annahu karena sanyana itu maun eta yadfa'un nolak itu maun an-najsa kana najis anapsihi tina datna itu main bihilapi ghairihi kalawan perbeda salianti itu main wa amma simaru sareng anapon ari bubuahan wal fawakihu tegesna bubuahan fafiha mangka eta tetep dina itu simar tafsilun ari perincian dakar tu anu nyaritakeun kami hukana itu tafsil fisarhil minhaji dina sarahna kitab al minhaj wa ghairihi sareng salianti itu minhaj wa minal mukhtaromi sareng eta tetep anu dimuliakeun ku sara ma ari perkara kutiba anu ditulis alaihi dina itu ma naon ismun ngaran
muadzamun anu diagungkeun itu ismun aw ilmun atawa ilmu ka hadisin sapertikeun ilmu hadis aw fikhin atawa ilmu fikih. Qala ngadauh Imam Isnawi fil Muhimmati dina kitab Al Muhimmat, wala buda sareng teu meunang henteu eta misti min taqyidil ilmi tidak ngayidanana ilmu bil muhtarami ku lapad bil muhtaram. Sawaun eta sarua bae kana ari kabuktosan itu ilmu eta syar'ian bangsa sara kama sapertikeun perkara maro anu parantos kalangkung itu amla atawa lain kahisabin sapertikeun ilmu hisab wa nahwin sareng ilmu nahwu wa tibin sareng ilmu dokter wa arudin sareng ilmu arud. Fa innaha mangka sanyana itu nu kabeh eta tanfau mangpaat itu nu kabeh fil ulumi dina pirang-pirang ilmu asar'iyati anu bangsa sara. Amma ghairul muhtarami anapun ari ilmu anu henteu dimuliakeun ku sara ka falsafatin sapertikeun ilmu filsafat wa mantikin sareng ilmu mantik mustamilin anu ngurung itu mantik alaiha kana itu filsafat fala mangka henteu yahrumu kama sapertikeun perkara qala ngadauhu kana itu masahabadul mutaakhirin sapalihna ulama mutaakhirin. Amma ghairul mustamili anapun ari mantek anu henteu ngurung alaiha kana itu filsafat fala yazuzu mangka eta teu meunang itu ghairul mustamil wa ala hada tafsili sareng netepan kana ieu perincian yuhmalu dipanteskeun kana itu tafsil naon itlakuman ngaitlakeunana ulama jawaja anu ngameunangkeun itu manhu kana itu ghairul mustamil. Wajah sareng ngamenangkeun hukana itu ghairul mustamil saha al-qadi biwarokit taurati kana kertasna kitab Taurat wal injili sareng kertasna kitab Injil wahwa sareng eri itu jawaj eta mahmulun anu dipanteskeun alama kana perkara ulima anu dikanyahokeun naon tabdiluhu ngagentikeunana kana itu ma min humatina itu Taurat sareng Injil. Wa khola sareng kosong itu ma anismillahi ta'ala tina asmana Gusti Allah ta'ala wa nahwihi sareng bangsana itu isma. Wa nahwihi sareng bangsana itu ismallah wa ulhiqa sareng dipilukeun bima kana perkara fihi eta tetep dina itu ma ilmun ari ilmu muhtaramun anu dimuliakeun ku sara. Naon jilduhu jilidna itu ma al-muttasilu anu antel itu jildu bihi kana itu ma dunal munfasili bari henteu jildu anu henteu antel anhu kana itu ma bihi la fi jildil mashafi kalawan perbeda jilidna Al-Qur'an. Fa innahu mangkasanyana itu kalakuan fa innahu mangkasanyana kalakuan sareng tingkah eta yamtani unari maka cegah naon al istinja'u meper bihiku itu jilid mutlakon kalawan mutlak wa syartul istinja'i wallahu alam bisawab.